Seueur nu nonton komen tak antos petepang mah sareng Pak Haji mah entos. Minta uang. Mau jajan. Datang malah Minta uang mau jajan, Bang. 20 juta. Pak Haji. Bapak Yang nahu apa minta duit? beli rujak. Geus pesen we rujak mah tuh gampang. Ame teu bolak-balik. Ah, jangan geus pesen. Geus biasa kali ieu mah. Bapak sana kontak. Kalau balasan ya. Perintah komandan. Kalian mesti dua. Oh, 20.000 mah duanya. Ah. Pikir ngolo ya. Berarti Kang Pur eta sarian driver pribadi ge keuangan pribadinya. Kang Dede. Rujak dua. Keuangan pribadi. Oke ya. Tapi itu semua kuliah naik tanah kantongna. Oh.